Ayat carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani. Ayat dokter Nasrani, tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid, ya Ali, laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani, ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heuheuhan. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid, begala lahu, sambarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran. Teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an, sapotong ayat. Dengan sepotong ayat, seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyalah, loba teuing. Hese nalarna Al-Qur'an setengah ayat, seluruh ilmu kedokteran aya. Weh. Sak dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima, teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Sapotong ayat. Gua cek tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal, tapi wala tusrifu ulah loba teuing. Lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah, nu mantap kudu disedengan bae, dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an, seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran ijah jagenna. Kalau main-main dengan Al-Quran mah, Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain, qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil asir bi alfadhin sirah dengan bahasa nu saeutik. Dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu, timbullah ucapan Kangjeng Nabi. Wa magiya naon ucapan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah. Cukup dengan sakitu, itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artinya kumaha cenah eta? Menang ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikul badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana? Silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui.
nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana balikeun deui kula ka Arab teu betah nyana lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu wah ditonton ku urang Indonesia gede amat genep bulan kuru bawa deui aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta aya nu hayang dinu tis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu atuh jajar etean aduh cek jana ujang gupak aing aduh teu betah moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi ujang gupak cek jana aing wah sejasa teu betah nya nama betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacaknya di Cikupa di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin ma'awat sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dieu singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cak urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur henteu sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur eueuh masalah daging embe akur henteu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal wala tusrifu ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi wala tusrifu kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah kingarana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah saknya ada tuh mahal tah mah aku tuh los tah mah tapi lamun teh aku atuh ulah nah contohna urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lalapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal dek dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akur dan nu mana akur da kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian kumaha ge tuh beda tuh kan nah mantap ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal wala tusrifu kurang kumaha cek Ali ka dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas
Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Memantak di riadohan. Urang deka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh, ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Dijelaskan ku Gusti Allah ya Al-Qur'an teh horenganan ayati lu karasana ku hamba Allah. Quran teh hiji aya anu jadi basairu mir rabbikum, nomor kaduana aya anu jadi hudan, nomor katiluna rahmatul liqaumi yu'minun, jadi rahmat tilu bakal karasana ku urang. Hadza ya Al-Qur'an basairu aya hujajun, jadi hujah nembus ka jero basirah. Tingkatan pertama jelema kasorot ku nur ilahi mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim, nembus cahaya ka jero kolbu sehingga kolbu teh bentak. Kasorotku mujizat Allah Al-Qur'anul Karim, basirahna bentam mata hatena kadale alam anu zahir, alam anu gaib, kadale alam mulki, alam malakut. Masya Allah. Kanjeng Nabi narima Al-Qur'anul Karim mujizat. Ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun kubur, kadele ahli kuburna. Ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun neraka, jelema nu ting jarungkal ka neraka, kadele ku Kanjeng Nabi. Nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim, katingali ku Kanjeng Nabi jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun surga, ahli surga, kadele ku Kanjeng Nabi. Masya Allah, ialah basair. Mata hati bentar. Lamun Kanjeng Nabi bisa seperti itu, aya ubatan nu model kos kitu, apan Kanjeng teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Atuh tinggal nyontoh bae ka Kanjeng, walaupun henteu sederajat jeung moal sederajat jeung Kanjeng Nabi, tapi laku lampahna urang sterilkeun, dibere ke Gusti Allah basirah mata hati, bisa nempo ke alam malakut. Urang kuari keraya di alam mulki, tapi lamun urang ngadenge Tuan Syabdul Qadir mah bisa nyaba ke alam malakut. Nuku urang merek dihaolan ketea nyana mah bisa nyaba ke alam malakut, bisa ngobrol babarengan jeung malaikat. Lamun urang nyaritakeun Imam Syafi'i mazhab urang nyana mah bisa nyaba ke alam malakut. Urang lamun nyaritakeun Imam Malik, Imam Hanafi, nyana bisa nyalaraba ka alam malakut. Urang lamun nyaritakeun Imam Abu Hasan Asyadzili, nyana mah bisa nyaba ka alam malakut. Eta keur carita jelema-jelema nu gede, Imam Abu Bakar Shibli, Imam Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Syirri Siksi, Syekh Marufil Qurhi, eta Musa Al-Kazim, Syekh Muhammad Baqir Ja'far Shadiq, jelema-jelema nu bisa nyaba ka alam malakut, basirahna bentak. Ya Allah. Imam Bukhari ketika nyaritakeun neraka bisa neuleuh neraka, nyaritakeun ahli kubur bisa neuleuh ahli kubur, dibukakeun ku Allah tire-tire. Eta mah laluhur teuing atuh teh jelema-jelema pilihan nu belah dieu bae ari eta. Syekh Khalil Bangkalan bisa neuleuh guruna keur salat hatena aya sanguan deuk kumaha. Coba ya. Syekh Nawawi keur lempang jeung minantuna. Begitu lempang cak minantuna tahanu urang mau kaya. Nah, kira jiun teh kapan cek jiun be eta mah kiai. Lah santrina loba amat aing lamun di dinya meureun bisa ngaji. Adakan di jero hate. Cak Nawawi teh can pugu. Deuk bas. Kan kaget teh kina jadi pancan pugu. Lempang deui nyana. Besi can puguh kumaha tuh ngayal deui nyana.
eta kiai ku bisaan ngajina santrina saat eta aya 300 400 mah bisaan teu ngajina beuh aing mun masanten kajian meureun rada bisa ditoel deui ku can pugu takarat ngaji pan aing kanyahoan berarti tah eta kan bisa lempo eta dibukakeun hijabna ya Allah ya Rabbi eta Syekh Nawawi lain alawara kakarak siunun minantu kami teh beuh aing kanyahoan berarti. Begitu kita nulis kan ngarang kitab tulis tak iya ya manuskripnya tulis ya bagus pan tulisan anak teu kuat tulis asal nulis menang 10 nundutan asal nulis cangkeut tanyakeun geus menang 5 poin genep geus anggeus johon encan nganggo naon cangkeul bacanya jeung tunduh bae dibere cincin tah pake cincin dah pake kunyana cincin eta nulis bari peureum ge terus bae ngegetret saminggu beres eta cincin kok make sabab cincin sagala teu karasa geus eueuh heesan kana asal dipake bae eta cincin nulis sorangan atuh urang ge bisa kok kitu mah nya ngan moal sabere-berena bareng Syekh Nawawi ge atuh sia engke tulisanna lain kitab cinta ka deui eta cincin hebat biasa berarti kan geus lain sambarangan nu belah dieu eta mah guru urang alah urang tanara tapi sakitu hebatna masyaallah karim ati eta Syekh Asnawi anu nyana keur zikir turun pan Syekh Abdul Karim guruna ti Mekah ka dieu Abdul Karim teh anu mawa torekat ka Banten tititna ku Syekh Ahmad Khatib Sambas di Subaikah aslinya orang Sambas Kalimantan maot di Subaikah urang ieu teh Masjid Haram ieu jalan baheula mah di dia aya kantor Bin Laden tah belah dieu tah eta teh Subaikah ngaranna nah eta kuburan Syekh Ahmad Khatib Sambas boleh diajak ku almarhum urang didara cenah Syekh Ahmad Khatib di mana Pak aya di ditu oh bangunan seseleket baheula mah bari mah geus jadi lapangan Syekh Ahmad Khatib nah tuh pan di ditu na teu kajahoan naik pesawat nah tuh Syekh Abdul Karim set datang aya bae di ditu di Banten Caringin ya kan ada tamu gitu kan itu Abdul Karim oh bebeja tapi kan keur kholwah mun aya tamu aya naon bejakeun keur kholwah eta kan hadamna Kyai Syagung aya naon aya tamu saha ngaranna Abdul Karim cenah teh Mekah oh eta mah guru datang biasa sasarangan kare eta na sawi Aisyah zikir lu bener atuh Allah ieu masih mah duit gitu amat sih guys bener kan tak zikir sia berangkat deui ka Mekah kita bisa kanyahoan nu matak urang ge kanyahoan murid nu hayang kawin teh kanyahoan asal kopehna mancrit aya guys iya asal bajuna nyentrik guys kajen gugu mah ge SMS-an jeung jahe ya atuh kanyahoan ieu basir ketika ayat suci Al-Quranul Karim mukjizat Allah mukjizat itu diturunkan ke kangjeng bentuk Al-Quranul Karim nembus ka jero hate dengan bersih ria ujub takabur sum'ah hubur riasah zalim dan lain-lain sebagai penyakit-penyakit diterima na Al-Quran teh nembus ka jero hate blakadeul alam malakut sakumaha urang aslina di alam malakut baheula urang bisa nyaba padahal urang hirup keneh di alam mulki alam dunia tapi roh urang geus bisa nyaba ka alam malakut gangguan awak tinggal awak sapira awak urang nu mantak kuari teu bisa nyaba ka alam malakut kaganggu ku awak berat awak teh di mana berat teh dedeulean loba karesep gangguan kana nyaba ka alam malakut dedengean anu merdu resep kurang teh sakumaha watekna ieu roh teh bisa nyaba ka alam aslina kitu kene aambean kitu kene dahareun lazat dan lain sebagainya komo mun leureum awewe mah geus gangguan badan aduh lo baca sama badan enggak ganggu atuh tahiyat atuh ingetna lain ka Allah ke si eta utek-utekan teh emang sia utek-utekan naon boga aing ni pandai gelang ye jadi nunjuk teh ka pandai gelang mal beres ketika urang ngariadohan mata ulah resep kana watekna
ngariadohan ceuli jeung ngamujahadahan nafsu perang urang ulah sesuai jeung watak-watakna kitu keneh aambean jeung dahareun cecekelan lelengkahan nafsu-nafsu urang teh diriadohan mujahadah make perjalanan khusus atau dipilih ku Allah sebagai murad lepas dedelean nu ieu lain dedelean nu kuari dedengean lain dedengean anu biasa aambean lain aambean biasa sesengitan teh geus kaambe ieu mah sengit teh sengit jin ieu mah sengit teh sengit malaikat geus kanyahoan ku aambean urang sebab diri urang teh kan kaambe ku malaikat ketika urang maca Quran ikhlas malaikat ngambe ketika urang zikir ikhlas malaikat ngambe kaambeuna sengit kan turunlah malaikat urang mah merenung kieu bae keur ilallah jero hate kan kaambe ku malaikat aya saab sengit cek malaikat hamba pilihan Allah urang tengah peuting teh dibaturan ku malaikat urang keur zikir sorangan sengit cek malaikat geuna tapi lamun urang kurang ikhlas begitu urang zikir illallah atau maca sholawat mah jin nu datang ditoel saha sih dan maca sholawat deh Allah sebab masa sholawat nah hayang laku dagang Allah masyaallah cak jin dia toel saha sih muringkak bulu geus lain deui jeung malaikat mah muringkak malah berani sebab boga keyakinan tinggi bareng jeung malaikat oh aya sekitarna aya malaikat urang wau oh ieu teh anu aya di keliling urang teh malaikat urang yang ngarti oh ieu teh malaikat Masya Allah urang babarengan jeung malaikat kadeuleu malaikat lain ku mata ieu ku mata hate aya malaikat teh ngambeul kana sesengitan ketika jin nu datang ieu mah teu ikhlas sama sekali hayang naik pangkat hayang dagang pohara laku-laku jang meuli mobil jeung ieu mah ieu mah jurig nu datang ditiup malah aya sora terusin aku bantu aku juri Golkar ngomongnya nage juri Golkar tolol teh juri maksudna guru caringin gitu nah iya terus juri malah kurang puas datang ka embah kan dibisi ke konyana datang aya dukun di Pandeglang eta teh dukun ti Gunung Kawi lamun teu ka Gunung Kawi ka Gunung Salak di Gunung Karang ge aya di luhur sumur 7 di ditu ayo deh ka mana bae pilih pokona mah eta pilihan berangkat ka kitu jarak eta dihayeukeunna ku jurig malaikat mah geus kieu bae bau bentek ieu budak ieu bau garonggon ieu budak malaikat bau malaikat eta malaikat jadi nu ngambeuna juri nah eta lamun di persihan basoir mata Quran hadza basoir hanya wali-wali Allah anu diangkat jadi kutub-kutubul aulia anu nembus mukjizat kana basirah ya Allah ya Rabbi ketika dibaca ngaracak ngurucut cai matana inget kana keagungan Gusti Allah inget kana kahinaan diri sorangan hadza basair nomor kedua wa hudan jeung pituduh Quran teh jadi hudan ieu mah tingkatan pertengahan muqtasidin antara para wali-wali Allah jeung kelas awam solihin teh ka luhur encan datang ka kelas wali Allah ka handap geus ninggalkeun antara kelas anu ti heula para wali-wali Allah jeung para awamnya aya di tengah ieu Quran ngajadikeun hudan nyana masantren sanggeus pasantren nyana dakwah di jero hatena teh nyaho kana cacaang Al-Qur'an teh kunyana dibahas
santaran tadina ge diaji ngan encan kasyaf jan dibukakeun tire-tirena ku Gusti Allah tapi nyana geus nyaueun melalui ilmu yakin datanglah nyana ka ainul yakin ari nu tadi mah geus datang kana hakul yakin nah iyalah para solihin Quran ieu dicekel ku para solihin budan jadi pituduh nyana capetak nyana nyaritakeun hukum-hukum didenge ku masyarakat dituturkeun ku masyarakat lantaran di dirina geus aya pangkat solihinan yakna muqtasidin jadi pituduh Al-Qur'an jang dirina bisa duduhkeun ka batu Masya Allah dua nomor katiluna wa rahmatul liqaumin yu'minun Quran teh jadi rahmat ka urang anu bararodongan sakadar iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka kitab suci Al-Qur'anul Karim ketika urang deuk salat ngadengekeun kiai-kiai urang bisa mah henteu tapi urang percaya lantaran urang mah bodoh karena aturan-aturan salat diaji ku urang teh di pangajian nyaritakeun tentang salat padahal mah eta teh ayat dicaritakeun melalui ayat tersebut ditarjamahkeun jadi ijma ulama nah ieu urang kelas awam jadi rahmat tatadina teh nyaho kana wajibna salat jadi nyaho tatadina teh nyaho jadi rukun salat kuari jadi nyaho tatadina embu ngalaksanakeun jadi hayang kasorot ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kadeuleu eta alam malakut henteu kadeuleu eta mun nyaritakeun kubur henteu tapi percaya rahmat Masya Allah ieu karahmatan urang kabehan ketika nyaritakeun kuburan emang kadeuleu kuburanan henteu emang kadeuleu eta teh siksa kuburna henteu tapi urang percaya sebab eta teh Al-Qur'anul Karim nyaritakeun surga kadeuleu surgana henteu tapi urang percaya ieulah tembusan-tembusan mukjizat Al-Qur'anul Karim jang kelas awam modern urang rahmatul lil mu'minin rahmat urang iya urang kaberetelan ku rahmat mantak lamun jelema kaberetelan ku rahmat moal kana neraka sanajan bodoh moal kana neraka sebab aya rahmatan urang aya rahmatan di diri urang teh ye wayah puasa urang puasa sanajan wayah buka nama aya 7 gelas rahmat ya rahmat ya rahmat ya rahmat yes si loba mah teh gelas rahmat dak emang ieu teh ieu kopi heula nu ieu mah rujak ieu ge rujak imah nu ieu mah rujak jeruk panas nu ieu mah ieu bonteng suri dua teh rujak nu ieu rujak kalapa ambo budak aya nu ieu naon ieu mah cendol imah nang anak aing aya nu ieu mah teh manis aya nu ieu ya kolak ambo budak ih rahmat eta sia kamangkaran ku rahmat tenang sebab ieu mah jang salat aing lamun teu ngopi kurang seger geus lamun ngopi seger rahmat kan deui lamun teu ngadahar rujak 2 aing mah teu kuat salat rahmat kan deui barang geus didahar rujak kabeh teu bisa salat rahmat lain teh sia kamangkaraan rahmat teh budak aya nu bodoh batu dicaritakeun kieu kitu ki hese panu bodoh mah titahna ieu urang lamun buka teh Zam-Zam bae jeung korma 3 eta lah nurutan Kangjeng Nabi mah uswatul hasanah dipikir bae ku urang letah aing mah teu beuki aing mah jeung korma jeung buah beukian buah aing mah korma jeung kolak beukian kolak aing mah daripada engke ngadahar korma haju nyang calung geus aing mah kolak bae lah geus rahmat eta rahmat teu bisa aing mah ajeun ku kumaha nuturkeun Kangjeng Nabi teu bisa geus jang kiai bae teh mah ka ditu loh dar teh teh ulah loba-loba abeh engke tarawehna gagah lantaran ibadah jeung digawe malain lamun urang deuk ngaragaji kudu loba daharna deuk macul kudu loba daharna sebab dibutuhkeun tenaga tapi deuk ibadah ka Gusti Allah mah kudu nyaeutikeun konsepna kudu nyaeutikeun dahar tapi aing mah teu bisa ja deuk nya teh aing geus pernah kamari ge nyaeutikeun setengah piring waduh menang 10 rakaat teh leng-lengan aing
tetap aing mah deuk seueuh bae lah sakjana teh. Coba aing mah pangkat aing mah geus datang ka dieu doang meureun. Nah, aing mah bener bae 2 piring. Wow. Piringna ge lain piring leutik-leutik, centongna ge atuh eta mah bau, budak. Centong pasir. Ya Allah. Kumaha eta? Ih, atuh Quran mah jang nu bodoh mah rahmatul lil mukminin. Jadi di kelas-kelas atuh Quran nembus ka jelema nu ieu pilihan Allah. Hadza basair. Masyaallah mir rabbikum. Katarima Quran ku kelas nomor 2 solihin. Wa hudan. Katarima ku urang ieu kabehan rahmat. Jadi salamet kabeh. Gulantaran anu pertama mah geus pisan leuh waliullah sakiceu ka sorgana tatatat datang. Atuh sakiceu nya mah geus kadeuleut ti dunia na keneh, sorga teh geus kadeuleut ti dunia na keneh. Begitu datang ka akhirat atuh emang geus nyaho ieu tatat sakiceu. Hudan, salihin. Ieu mah nya nama kosbanuk atawa leumpang-lumpat. Para solihin mah teu kos kilat kos manu. Mantep jasa didulukeun ku batur itu saya itu. Itu mah haji solihin. Atawa lumpat. Nah, ieu rombongan anu kadua, katilu. Iseun ka mana sia? Itu tanawa ka sorga. Aju ku batu, tapi jembatanna leutik. Makanya pas sedak-sedak. Ayo ku batunya oh ya nge puyeng ya. Ayo cak malaikat berangkat rombongan ka tilu rahmat surga. Ayo aja ini antri sia teh antri ngagejebur sia tuh batur mah nu sakilat geus kadeulekan ku urang anu hiber nu lumpat geus kadeulekan anu lempang tenang geus kadeuleuk ieu urang mah nyalobaan nya sempit antri sia wah sia ampun paudag-udag geragan sia sempit. Wah, dipanggilan. 1, maju. 2, maju. 3, maju. Rahmat. Ka surga tetep wangel. Ai sia ieu. Angel amat ka surga emang kunaon keur di duniana. Aing buka 7 gelas. Mun buka 7 gelas, anaknya ku aing teu meunang. Lu mah lu, gua mah gua. Wah, jangan sampai lu nyerobot punya bapak ya. Anaknya ka hiju pelit tapi rahmat Masya Allah bisa sholat aing ngadengekeun ti kiai aing mah bisa wudu aing ngadengekeun ti kiai aing puasa ngadengekeun ti kiai aing kasorot ku ucapan-ucapan kiai nu kiai menang dina ijma ulama nu belah ditu da menang ti Al-Qur'anul Karim ngadengekeun kiai berarti ngadengekeun mukjizat sarua bae rahmat mah tatalepa nya nama tak jadi rahmat. Ari waliullah mah langsung ti Quran muka alam teh blak kadeuleu. Solihin masyaallah karim boga keyakinan anu luar biasa melalui Al-Qur'anul Karim. Ket yakin. Ayat ieu set yakin. Ayat ieu set yakin. Ngan encan dibukakeun hijab mah hiber nya nama tawa lumpat. Ieu urang nu ngaji kieu ngadengekeun rahmat. Mantak engke di akhiratna maning ditendeunan ngaran merek. Nomor 1, nomor 2 tikuari, nomor pangboncitan pendi. Batur geus disaroganya nama masih kene lempang ngesod deh lempang nang ngesod. Ditaranyakeun di sorga ge ih pendi ka mana pendi? Nyana masana ngagejebur. Ieu rahmat. Urang bunga ieu sakieu ge bener teu. Masya Allah jadi salamet lain lalagaan Quran mah asal ulah ngalecehkeun asal ulah ngahinakeun hargai Al-Qur'anul Karim iyalah mukjizat Allah lain sambarangan Kangjeng Nabi sacarita-caritana innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi lain nang kaula cek Kangjeng Nabi nang pangeran kula ieu urang ku ari ngadengekeun kieu emang nang urang ceuli lain urang nu Allah haju dibere ngadenge nang Allah sakapeung waktu mah torek sakapeung waktu caang deui nang Allah urang bisa daek ka leumpang dengekeun ku sia Al-Qur'an nang Allah sabana deuk dibere rahmat aya dulur urang aya batur urang tapi teu daekeun ka ditu ka rahmatan
atuh urang mah menang. Sedengkeun rahmat mah atuh maknana sorga aya di sorga rahmat mah. Ayana di sorga. Rahmat mah ayana di sorga deudeuh Allah jeung nya Allah ayana di sorga. 100 kadak hiji rahmat Allah anu dikadunyakeun 90 kejang di akhirat masyaallah. Hum fi rahmatin wa fi rahmatin hum fiha khalidun. Wa fi rahmatin teh dina sorga anu di jerona aya rahmat min itlaqil hal wa iratil mahal. Sorga Allah mu'minun khaliduna fiha aya di sorga salilana. Masyaallah. Nu matak asal daek ngaji cicing kajeun di tangkal angon bon ge rahmat. Rahmat. Rada deukeut ka belah dia gede rahmat. Asup ka majelis beuh diuk jeung Haji Rahmat bodeh. Rahmat. Ibu ngaurang ieu masyaallah. Urang mah lamun nyaritakeun basoir mana horeng sebab eta mah kudu riyadhah, kudu mujahadah, kudu muhasabah wali, tah mah urusanana. Nyana mah dibukakeun tirai-tirai hijab-hijab sehingga nyana bisa nyaba ka alam asli, na bisa balik di ka alam malakut. Komo lamun diangkat jadi kutubul aulia bisa jadi ke alam jabarut. Alam di mana urang baheula ditanya ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kadahanan eta mah atuh para solihin mah macakeun Al-Qur'an teh boga keyakinan. Lantarannya nama atuh ngaji heula ti mimiti ngaji alif jaber alif jarina terus dibacakeun Al-Qur'an terus dihartikeun terus dialatan make parabot timbullah keyakinan ilmu yakin tidinya manahanana ngabentangkeun hukum-hukum teh make Al-Qur'anul Karim teu meleset lantaran boga keyakinan sieun ka Gusti Allah. Nu bahaya Quran aya di otaknya na, Quran aya di dadanya na, tapi nyana nyelewengkeun Al-Qur'anul Karim. Cak Quran haram riba we teh. Ternyata nyana ngeridit kene bae. Ieu bonggoleun Allah. Bonggoleun Allah. Sia dibere ilmu endahan sia ngabangkang. Hah? Sia ka haji tinggal ki haji, kiai tinggal kiai. Dah sia pembangkang Al-Qur'an sia. Ongko kiai tapi zina, ongko kiai tapi mabok, ongko kiai tapi nggak ada riba. Kiai tinggal kiai pembangkang masalah. Hebatan keneh nu bodoh tapi nurut dibandingkan jing kiai nyalahgunakeun Al-Qur'an. Jih, nu bodoh mah geus engke aing mah nanya. Jadi nu bodoh mah Qur'an teh kiai. Misalnya asal nanya bae kiai ieu menang teu menang. Ha geus. Jadi kitab nu bodoh mah kiai. Asal kiai nyasab nyana leuwih jasab. Si ada beli kitabnya si ada ulah nu nyasabkeun. Nailah Al-Qur'anul Karim matak dijelaskeun teh tilu tahapan ku jelas ye. Hadza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Ieu Quran teh jadi basair hujah-hujahan nu jelas tirai teh terbuka mata hatena teh kabuka lantarannya nama pilihan Allah hiji. Nomor kedua nawahudan sebagai pitudujang para solihin muqtasidin dua. Nomor katilu mah sebagai rahmat jang kelas anu bodoh cara urang kelas awam urang kasorot kul Al-Qur'an sebagai rahmat wa rahmatul liqaumin. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan orang kasorat ku rahmat Allah. Rahmat Allah nyorotna ka urang langgeng sehingga karasa kasorotna ku Al-Qur'anul Karim. Rahmat urang kabawa ka jero kubur, kabawa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Urang engke menikmati rahmat Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim